yang akan sama Gusti Pati diterima dan diterima. Si mohon jalukan batur-batur. Oke bos. Aisyah tebuuk tadi gitu-gitu naon deh ayam pelung sih naon kita gaul naon masa kini model baru gaya naon model baru naon gaya mohek naon mohek mongkleng mohek ketemu tuh. Oh si mohon jalukan batur-batur. Oke bos. Hey brother, everybody, ke dia, kesini, ke dia, asyara naon. Punten Gusti ah. Ya. Dipakai ngegal teh buuk sok rusak. Kucidung we saya tahu tuh. Paingan hang. Lavender ya teh. Ah, Gatsby. Manya ya lavender hang. Gatsby digesek dina pipi. Merada heuras. Mecak pial. Ruji taji. Salah sok jadi tegana nu mata kula kagabah badan moe harga lamun Dah cager. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Syah mana? Izinkanlah. Perkenalkan nama saya Romi Ramidi. Roma Irama, jing le Romi Ramidi. Roma Irama itu kakak saya. Saya adik sepupu Romi Ramidi. Aduh, ternyata ada Gusti Pati di sini. Perkenankan saya nyangaken semah pangabaktos kepada Gusti Pati yang saya hormati. Waduh. Anjing di tempat rantes teh janji. Ngomong bahasa Indonesia gitu padut. Jangan menghina. Jangan menghina. Itu akan dikutuk. Usaha ku Abarnas. Tukang ngutuk nih. Ada apa, Gusti Pati? Diuk. Apa itu diuk? Apa artinya? Duduk. Oh, diuk duduk. Diuk gitu kan. Allahu Akbar. Diuk. Diuk. Oh, duduk. Nah, itu. Kalau diuk saya tidak mengerti. Kalau duduk saya itu sama tidak mengerti. Jadi saya aduh. Nonton. Rika. Di tukang cigarika. Rika. Masa aja teh. Rika. Nganggeruan saya mana? Kamu seperti Rika. Tampilin gua goblok. Lalaki aja. Syete Rika we. Dari belakang kamu galing muntang. Galing muntang kamu kayak Rika. Karena saya goblok sih dah. Heula aing Rika kain teh. Rika. Ajik.
Getek teh kenangan aing sebut Rika. Ada apa Rika? Kayaknya ada tongeret. Tongeret itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia, itu tong sampah. Anjing. Kamana we karep si Romi mah. Lain sih bahasa Indonesia mah tongeret teh lain eta. Ari tong teh panjangan, ari reret tempo, lihat jadi jangan lihat. Tidak nyari. Tidak nyari Rika. Aisyah goblok sih teh. Rika sekali nyebut Rika dicacang cak wae. Bina-bina teuing Rika aing mah. Lain Rika aing mah. Siapa? Rini. Rini itu masa lalu. Jangan dibahas. Nanti kalau dibahas itu bisa capekkeun. Allahu Akbar. Rika. Sekali nyebut Rika anjing dibawa ke rumah sakit cek wae. Kayak Rika we. Lain Rika aing mah siapa bergub? Siapa? Ayub. Lain Rika we. Oh, silakan. Ayub Rika. Gusti abdi pecat ini ya Gusti. Pecat gara-gara naon? Gara-gara sia nyebut Rika wae Gusti. Teu sanggup abdi babarengan jeung sia. Ya Allah ya Robi. Cabut tangga sampuyan. Panganten anyar diuk ngarendeng nang tandang nges biasa da ilahana ada ngagonnya usarerea panganten anyar Allahu Akbar. Itu kesenian apa? Kesenian naon anjing nyanyi teh. Kesenian naon? Masa nyanyi jogetnya begitu? Rika. Coba cari Rika. Carek anjing. Aduh. Hei. Buka topinya tuh. Eta topi, laan topi. Halo bos. Bos. Wanjir. Saha? Ngeunakeun abdi MJ. Mega Jackson, Mang Jajang. Lain ngeunakeun eta lagu panganten ya iya tuh. Sesuai dengan wajah, meskipun wajah preman tapi hati pink aing mah. Lalajo India ge mewel aing mah.
Lah si Joda. Aduh, kamu kok aing anjing Joda teh. Joda Akbar teh mah. Allahu Akbar. Rika. Anjing. Aduh, nyebut Rika wae kan. Aduh, hayang ganti modal aing. Eta teh geunaeun laguna pengantin anyar atuh. Kumaha teh? Pengantin anyar tiung ngarendeng baby menang dan cacap cua direnceng-renceng aya tuluina aya kumaha peting nu kahiji si Aana Suraseri tua toe kana pipi jika nu hayang Surabi anjing hayang Surabi anjing aing nyaho mah nya di nu hajat aya Surabi anjing teu mungkin anjing teu mungkin hayang Surabi cenah euy hayang Surabi aing nyaho anjing Tadi ge parasmanan Surabi aduh porno anjing teh tong saha porno hayang Surabi mah jeung porno ka mana karep sih ngomongna da Surabi teh hakana heuh anjing aing nyaho ngan tujuanana lain kali lain kali lain aing lain aing Surabi teh lain nyawa aing Allahu Akbar. Saya sama Kenapa kamu memukul aku? Aisyah kunaon bieu? Saya itu kaget dibuka hajat teh Surabi. Pasti Surabi bukan semanea. Semanea haji teh. Eta teh poe kahiji, poe nu kahiji. Aya nu kadua, poe nu kadua. Susur sasar rumpa-rampa. Bari ngalaan jalan. Hop anjing. naon atuh? Bahaya sih, bahaya. Lo bawa barudak goblok sih teh. Paur sih teh aing nyaho. Sih teh penting nu kadua susu sasar rumpa-rampa bari ngalaan jalana. Ah? Geus sih tong ditulikeun heuh. Ngomong kitu atuh ah. Kana dakeun bahaya. Ayo montong. Allahu Akbar. Bisa kalepasan lainana. Coba itu tuluikan. Si anjing sih mah Penasaran saya teh. Aku penasaran. Sur sar kana salana. Muka celana. Ulah. Sekali. Tapi penasaran ya ieu. Oh deh, awas ya. Aing mah teu da kadenge, moal ngadenge. Lah paur eta geus muka celana aing mah duh. Aduh. Peting nu kadua susur sasar rumpa-rampa di dieu bari ngalaan calana Allahu Akbar rek diganti ku piyama alhamdulillah ya Allah salamet ya Allah salamet Goreng sangka atuh Allahu Akbar. Kenapa ke situ? Tidak seru. Salah belok sih namanya. Kenapa belok? Peting nu katilu papenak jeung nu munung dicabak teh rada hipu hop hipu sia teh papenak jeung nu munung dicabak rada hipu kitu mah hipu kitu waduh aing paur aduh empuk hangat gitu mah aku tegang. Apakah itu? Dicabak teh rada hipu sing goreng teh kue bolu anjing bener ada bolu mah hipu bener tapi nah bolu munuunya buka juga dia mah buka batik nok jika lo batik nok jadi buka peting nu kagenep si neng mimiti amek si Aa teu wareg aduh non sia
Nyonyo buah alpukat. Aya we sia. Panganten we kadaek anjing. Panganten goblok tengah puting nyonyo alpukat si anjing. Aduh. Salah nyoo. Aduh, salah nyoo pangantennya. Tenyong karasip gawe panongen teh. Arahkeun gerak. Allahu Akbar. Kenapa ke alpukat? Alpukat. Gus. Aing mah yang nyampe nu kasalah we euy. Oh, tong. Sekali we. Oh, nu kasalah we. Penting kasalah we. Pak RW. Bung. Sekali 5.000. Wah, mau 10. Wah, ya bacaan. Geus seueuh aing mah. Naon? Geus seueuh. Ieu bacaan, seueuh. Bacaan. Si naon? Oh, bacaan jerona geuning aya daging. Eta mah bacang atuh. Batu ieu mah bacaan. Ih, kowe kasalah we kumaha? Ya. Dundungan Hayangeun. Dundungan pengen denger. Ari sia hayang teu. Alhamdulillah. Aku hobi. Hobi full. Wah, lebar.